A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Al-ayah sadaqallahul adzim wallahu alam bimuradi. Innal ladzina saektosna jalma-jalma kafaru geus kalupur itu ladzina wa matu jeung geus paraih itu ladzina kafaru. Wa hum bari ari itu ladzina kuffarun eta jalma-jalma anu kalufur. Halun ari ieu jumlah wahum kuffarun eta janten hal tarkibanana. Ulaika eta ari itu ladzina kafaru wa matu wahum kuffar alaihim eta tetep atas itu ladzina kafaru laknatullahi ari laknat Allah wal malaikati jeung laknat malaikat wan nasi jeung laknat manusa ajmaina tegesna sadayana. Aehum tegesna ari itu ladzina kafaru mustahikuna eta anu ngahak kabeh itu ladzina kafaru zalika kana itu laknat fid dunya di dunia wal akhirati jeung di akhirat. Wan nasu jeung ari wan nasi jeung ari lafad an-nasi kila eta dicarioskeun naon amun ari itu lafad an-nasi eta umum berarti sakabeh manusa laknat ti sakabeh manusa. Wakila jeung dicarioskeun naon al-mu'minuna tafsiran al-mu'minuna ari itu an-nasi eta jalma-jalma mukmin wungkul. Khalidina barina anu lalanggeng kabeh fiha dina itu laknat ai laknati tegesna di itu laknat awin nari atawa di neraka. Al madluli anu dituduhkeun biha ku itu laknat naon alaiha itu nar. La yukhaffafu moal diringankeun anhum ti itu kufar naon al adzabu siksa. Torfata ainin sok sanajan sak kerjep mata. Walahum jeung teu ari itu ladzina kafaru yung doruna eta di tempo itu ladzina kafaru. Yumhaluna tegesna ditarempo itu ladzina kafaru li taubatin karena tobat aw ma'dziratin atawa sasadu. Wa nuzila sareng diturunkeun 5 karena aya obrolan qalu geus ngaromong itu musikin kana itu ma sif lana robbaka kana obrolan nu neme sif kudu nyipatan anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana ka urang kabeh robbaka ka pangeran anjeun. Naon nu diturunkeun teh naon wa ilahukum ilahu wahid wahyu anu neme wa ilahukum jeung ari pangeran aranjeun kabeh al mustahiqu anu ngahak lil ibadati pikeun disembah minkum timaraneh kabeh ilahun eta Tuhan wahidun anu sahiji la nadhira teu aya anu ngabandingan lahu eta tetep pikeun itu ilahu wahid nyatana Allah fi dzatihi dina datna itu ilah wala jeung teu aya anu ngabandingan ka itu ilah fi sifatihi dina pirang-pirang sifatna itu ilah. La ilaha teu aya Tuhan ilah wa kecuali itu ilah wahid nyatana Allah. Wa ari itu ilah ar-rahmanu eta anu maha pengasih eta anu maparinan rahmat kalawan rahmat di dunia anu maparinan nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk ar-rahimu tur anu maha penyayang anu maparinan nikmat di akhirat kamu minungkul. Watolabu jeung marenta itu musikin ayatan kana tanda ala zalika kana itu ilah wahid fanuzila teras diturunkeun naon inna fi khalqis samawati wal ardi ilaih wahyu anu neme. Inna fi khalqis samawati sayaktosna eta tetep dina penciptaan pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wama jeung perkara fihima tetep itu ma aya di samawat jeung ard minal ajaibi nyatana pirang-pirang perkara ajaib. Waqtilafil laili jeung narima bedana peuting wan nahari jeung beurang bidzihabi ku leungit
wal maji'i jeung datang, wa ziyadati jeung leuwih, wa nuqsani jeung kurang, wal fulki jeung parahu, asafani tegesna kapal, allati anu tajri berjalan itu, allati fil bahri di lautan, wala tar subuh jeung teu tikerlep itu fulki, wala tarsubu jeung teu tikerlep non mukirotun anu mawa barang-barang berat. Jadi kapal anu mawa barang berat ge teu tikerlep ka lautan teh. Bima mawana teh kana naon? Bima kana perkara yang fa'u manfaat itu ma annasa ka manusia. Minati jaroti nyatana pirang-pirang barang jualan, wal hamli jeung angkutan, wama jeung perkara angzala parantos nurunkeun sa Allah Gusti Allah kana itu ma minasamai nyatana minasamai ti langit, min main nyatana cai, matorin tegesna cai hujan, fa ahya teras ngahirupkeun deui Allah bihi ku itu ma anzalallah minasamai mimma al ardo kana bumi, bin nabati ku pirang-pirang tumbuh-tumbuhan, ba'da mautiha dina sabada mautna itu ard, ya basiha tegesna garingna itu ardo, tegesna tandusna itu ardo, wabatha jeung nyebarkeun Allah, faroko tegesna misahkeun Allah, wanasyaro jeung nyebarkeun Allah bihi kana itu ma fiha di itu ard, mingkul lidabatin tina pi saban-saban anu kumarayap, li annahum karena sayaktosna itu dabbah yan muna eta ngagarnutan itu kulidabah bil hosbi kusabab subur al kaini anu aya anhu tina lantaran itu ma cai, watasrifir yahi jeung ngabulak balikna kana angin, takli biha tegesna ngabulak balikna kana itu angin, junuban ka arah utara, wasimalan jeung ka arah selatan, harotan dina waktu keur panas, wabaridatan jeung dina waktu keur tiis, wasahabi jeung mega al goimi anu mendung, al musakhori anu dikendalikeun, al mudzallali tegesna anu ditundukkeun, bi amrillahi kalawan perintah Allah taala malur Allah, yasiru lempang itu sahab, maju itu sahab, ilahai itu sa'a ka arah anu Allah kersa, bainas samai di antara langit, wal ardi jeung bumi, bila alaqatin kalawan tanpa aya hubungan, tanpa aya tali, la ayatin eta yakin pirang-pirang ayat, dalatin anu naruduhkeun kabeh ala wahdaniyatihi kana sifat maha esana Allah taala mahalur Allah, li qaumin pikeun kaum yakiluna anu berakal itu kaum, ya tadabbaruna tegesna malalikir itu kaum, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.